Rek mana mana? Pak Haji, biasa kelayang keloyong sugan mangan barudak Pak Haji. Yeh, budak berkaruli di kebon bapak di ditu. Oh, nyanggeus tuh Pak Haji. Urang arek nyusulan budak ka ditu nya. Da bapak ge ka ditu bari ngantiran kopi. Oh, nyanggeus. Urang teu nya. Ayo sok mangga. Terus aing jadi pembalap ya. Untung ku aing ban geus diganti make ban tubeless ya. Jadi pusing lamun bocor teh aing. Woi, Mar, kenaon sih ya? Sia siluman lembing. Eta sia geus banggotan oge. Ngomong cocokan budak kene wae. Kunaon sih emang sia sirik wae ka aing teh. Yo, ieu teh aing keur bernostalgia men. Keur mengenang masa kecil aing pas lagi imut-imutnya. Engko aing jadi montir ya. Dasar jelema edan, nu kitu patut disebut imut. Oh, emang heuh kan? Imut teh aing. Heeh, geus kumaha sia we lah, Mar. Yo, aing arek ka kebon Pak Haji, sek milu moal. Rek naon sia ka kebon Pak Haji? Wah, sia rek nyopet bur kalau sianya. Ah, nyahoan ka aing. Budak edan, padu wae ngomong teh. Sek milu moal ditu, budak keur di kebon Pak Haji. Nya lolos aing mah keur resep ulinan ieu. Kop sia ka kitu mah. Yang geus. Aing budak lah nya. Kop we sia rek bangkat ka ditu mah sorangan ngajak-ngajak aing. Teu nyaho aing keur ulinan ieu sugan. Aing boga ide ieu. Aing cadilan barudak. Gartol gitu sing sumanget dak digawe teh ku jaman aya mah harese dengan pagawean teh. Wah, kurang leureun heula yuk. Panas euy. Wah. Wah. Woi. Buset eta kolot mun ditorek. Kolot ini ampun. Sia, tapi naonan kaua goblok. Nyatulan di gua wanita tadi tuh nyaut-nyaut. Enak sih, Jeb. Gua keur ngadaikeun lagu Neng Lesti. Perdamaian, 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 perdamaian. Eta sia Neng Lesti majar teh laguna. Eta ceuk sia teh lagu saha? Dari Kempot eta mah wa. Nyanggeus ayeuna mah urang istirahat heula, panas euy. Ayo. Wah, orang bebersih heula, Wak. Badag ieu malokna ya. Tersalah aing menang umpan meuli di online teh. Eta sia, sugan teh lauk aing mah. Si horen teh cangkeut buluk, bong deui. Kunaon sia, Deng? Nguseup teh mun ku kulutus wae. Meunang can laukna, Dek. Lumayan menang tah badag. Coba wa ningali. Tah bisi uah hayang mah. Ampun. Kira ku dibere cangcut. Geus wa gayem we atuh. Sia mah redan kabeh.
Eta sia lain mah garawe anggus kun, malah cari cingki yuk. Rekan Pak Haji siapa gawean can anggus geus istirahat kieu. Nyantai-nyantai wae, hayu gera-gera mah gawe mah. Kedeung atuh sia teh Hendrik. Heureuh panas ya teh. Nyao lain gara angguskeun pagawean teh. Wah, jedog sia gendut lah. Pak Haji rek ka dieu sia, buru anggeuskeun pagawean heula. Tuh dak, Pak Haji tuh. Are kagebukan sia. Waduh. Mambuk ieu masih gana yeuh. Tanggung jawab ah. Baku kawa. Waduh, mau balik gimana? Ayo pindah. Eta mararane di garawe teh geus istirahat di wae. Itu moal buburu angis di gawe teh. Hari kana kasbon mah kuateun paheula-heula kana di garawe mah kararebu. Tah Pak Haji, Wati ngajakan we istirahat. Maneh tuh dantin jadi contoh nu bener ka barudak teh. Ngajak we teu bener ka barudak teh tudaan. Jep, sia mah bener-bener ngusukeun aing. Geus tuh di garawe deui. Lamun geus tangari kara-kareun. Berean lah kopi, Pak Haji, abe carenghar. Geus sok Bapak erek nyokot kopieun heula, heuh. Assalamualaikum. Haji. Waalaikumsalam. Aya naon, Mak? Iya Pak Haji, ari barudak keur digarawe di kebun Pak Haji lain. Oh, Mar. Kunaon emang? Nah, geus dianteran ngopi encan Pak Haji. Amun can mah dia kuing lah. Kajeun, hungkul keur pager we ieu. Daekan. Nah, kebenaran, Mar. Emang aya niatna ge rek dianteran ke Bapak? Yang geus Pak Haji mah cicing we di imah sare meunang di laju TV. Geus dia kopi mah kuing dianterkeun. Nya sok atuh ari maneh daek mah. Tuh kopina. Nyantos Pak Haji nya, candak kieu termosna. Ya Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dar ku Aisyah budak ya, jailan benang kabeh wai pembalasan aing ya. Pokeun si Komar sakali balas dendam. Geus lah gelis. Buset wah, itu tingali. Duh, ngimpi naon aing keur peuting euy di anteran kopi ku bidadari. Cep, ulah dirakeun. Ayo, kita ngopi. Widih, itu awe saha euy. Anteran kopi ka barudak. Sia, teh kos tinggalkeun ah. Dek, kumaha lo teh meuni urang nyanggut-nyanggut acan ti tadi? Perasaan siang ngusep ti isuk, Dek. Tapi mana bebenanganna? Dek. 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 Si cicing wae aing nanya teh. Eta si koplok ti tadi teh aing ngecemis sorangan. Mun jiga jelema gelo. Si Jin Tomana mah mantog nyamperkeun awewe. Tingalikeun ku aing siang kenya. Widih, eta saha kenal untuk ka aing. Boron sia, ini can kenalan. Eta sia Jin Tomang nyaho wae ai awewe teh. Dari ka Ambeus sih ku aing bauna. Neng kenalkeun Watin di Cirejan. Kokom A di blok 2. Eta tanggal ku sia Jep, aki-aki geus nyosor teh heula. Ari uwa sok milaan wae. Ais tidak sia, dari but wae. Kok sia nek kenalan mah? Kenalkeun Jepri di Cirejan teh. Awas aing heula ya. Kenalkeun teh Dade Alwan Hermawan anu panggantengna di Sukamandi di antara si Jepri jeung Watin.
Yo, Jeb. Wah, perempuan mah awal teh geulis. Tapi kokoda kasar, tiga paruan kalapa. Karas teh kuat jeung ku sia Jeb. Lah, lumayan, Dek. Kerculikeun mah. Teh, ngomong-ngomong buka tuh maskerna. Tua jeung budak hayang ningali. Ali mah isin, A. Ini orang sebut euy. Ini sabal teh bang sebut AOG. Nyanggeus lah aing rek lanjut nguseup deui jeung si Hendrik. Oke, siap. Tenang, Dek. Tenang aja. Ari sia ti tadi aing di dieu ngecemi sorangan wae. Sia na malah nyamperkeun awewe di saung. Sorry Dik, aing penasaran tuh dah. Atuh kunaon sia teh nuturkeun milu kenalan jeung aing. Cur teuing, aing hayang teu dibere. Ku pamajikan aing. Koplok sia. Heuh, Dik, aing teh inget sing seboga pamajikan. Nyanggeus aja urang masuk deui ah. Hayu atuh teteh buka maskerna, penasaran ye. Nyantos atuh ari A maksa wae mah. Sok pareum heula. Kin ku kokon dietang nepi ka 3. Nya, Yang itu tua, enak orang perempuan lah atuh. siapnya A. 1 2 3. Sok buka A. Astagfirullahaladzim, Komar edan, Komar blog sebentar teh aing lain sia Komar. Akan tapi sia koko. Blog seribu aing. Sia tong alakan. Dasar mah ngejeng siluman lembut anu sia. Pacak mar. Wah, benar, oi, kawarai pulang. Oi, ampun. Oi. Aman. Goblok si Komar edan. Aing kira nguseup di jorongkeun, lauk nama teu meunang basuh lu aya kieu bro. Koplok tah budak. Wah, aing teh pokeun siang teh nya. Kan ku sia tahakan.